tol jeleng we. Nyilangkir gewat ngagajlengkeun awakna ka luhur. Siut celak. Anu saterusna sapasang sukuna geus pancet deui. Nangtung dina pasti sandahan kai, sisi gawir tempat gini eta harita nyangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui ngalangkungan channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Jajar carios kapihatur juri karuhun hasil karya Kang Yuda Karana garapan simkuring Mang Acil Gentra Suara tepang dina bagian anu kalima. Kumaha lajengna ieu jajar carios sumangga urang sasarengan dugikeun karengsena. Namung sate acana diantos kanggo subscribe-na, like, komen, oge share di medsosnya supados urang tiasa sasarengan salamina ngalangkungan garapan acara Dongeng Sunda dina channel kamemet urang sadayana Megas Pasundan. Urang kocapkeun Marni anu harita ditulungan ku Nyilangkir. Oh, jadi ngaran hidup teh Marni nya Nyai? Ceuk Nyilangkir harita teh bari mencrong ka Marni. Sumuhun laras pisan ambu. Nya panginten teges namah nami abdi teh Marni Arumsari. Kitu pamasihan ti sepuh teh. Temal Marni harita tuluy ngahuapkeun sepan sampe anu disuguhkeun ku Nyilangkir. Terus pokna ngomong deui manehanana. Dupi ambu saha teh kitu manawi? Ceuk Marni harita teh bari ngareret ka Nyilangkir. Nyilangkir katinggalina manehanana ngarenghap heula memeh ngajawab pananya Marni. Ari ambu maka telah teh Nyilangkir. Ceuk anu pada nyebut mah Nyai. Tapi lamun ngaran asli ti indung bapak mah baheula ambu teh boga ngaran asih atawa kinasih kitu tanyai. Ceuk Nyilangkir harita teh ke ari Nyai nati mana atuh asalna ieu teh bet jadi panasaran ambu mah geuning. Nya pami lemur matuh abdi mah katelahna teh di kampung Bungbulang kitu ambu. Nya teu sabaraha tebih ti palihan Gunung Sodong mah. Kitu cenah harita teh ceuk Marni. Oh, kutan teh geuningan ambu ge asa kungsi apa ngaran lemur eta teh Nyai. Jeung lamun teu salah mah ambu ogenan asa kungsi adu hareupan jeung hiji jago tah. Dina waktu harita ambu teh nya kiraan saumur Nyai lah mejehna kitu wanoja keneh kitu tah Nyai. Lamun ambu teu salah mah eta jago teh anu ngaran Daroji. Omong Nyilangkir harita teh. Panginten maksud ambu teh Aki Daroji anu ayeuna mimpin paguron macan bayangan kitu ambu anu gaduh padepokan di Gua Hajajar teh kitu manawi. Ceuk Marni harita milu negeskeun kana ngaran anu disebut ku Nyilangkir. Siga nama nya eta pisan Nyai ieu. Daroji anu eta pokona mah. Duh. Anu sainget ambu mah eta jago atawa jawara teh kacida cunehina keur ngorakna teh teh Nyai. Ingat basa hiji mangsa ambu keur eureun di hiji warung. Jol datang we eta mah Nyai. Eta lalaki anu ngaran Daroji teh jeung ujug-ujug Noel we ka ambu geura. Can wawu can kukumaha.
Cek Nyilangkir harita teh bari rada jamotrot manehanana. Marni sorangan teu bisa nahan seuri atuh manehanana melenyeh ngadenge omongan Nyilangkir saperti kitu teh. Pok harita manehanana ngomong, Teras dikumahakeun eta daroji teh ambu harita didagor atanapi dikumaha eta manawi. cek Marni juga anu penasaran harita teh. Nyatang tuwe nyai ku ambu teh dicarekan atuh harita jeung ditangtang gelut atuh nyai dina waktu eta teh ku ambu. Da sanajan di kieu ogenan ambu teh keur ngorak mah ieu resep kana gelut minangkanana teh ayeuna pedah geus sakieu kaayaan nyai. Lamun dipikir mah duka teuing sabaraha jago tah anu ku ambu geus dijieun babak belur harita teh. Salah sahijina nyameureun anu ngaran si daroji teh anu harita ku ambu didagor tah ditenggelan nepikeun ka teu puguh rupa eta mah barojok nya di dinya keneh manehanana ngajoprak kitu dina solokan nyai. Tapi kituna teh eta lalaki teu kapok pedah geus ditenggelan ku ambu sabab sababaraha bulan kahareup tah manehana teh apal-apal geus megat dewe ka ambu di tengah jalan anu ku ambu rek dilewatan waktu eta. Teras dikumaha deui atuh ambu salajengna ditenggelan deui eta ku ambu. Cek Marni harita teh kalah beuki panasaran sabadana manehanana ngadenge caritaanana Nyilangkir. Henteu kosi poe eta mah nyai, soalna pas ditempo teh manehanana kasampak geus ngaglubrag. Bari jeung aya 2 kalapa kolot ngagoler di sisieunana. Kai teh atuh harita Marni seuri meningah kai. Ningali kitu mah Nyilangkir ge kacidabungaheunana pisan. Ku sabab tetela geuning manehanana geus bisa nyalametkeun ka eta wanoja anu ngaran Marni. Lamun seug manehanana harita teu kabeneran keur ngalacai teuing kumaha nasib Marni buat teuing nepikeun ka ngababatang jadi buga. Ingat eta kajadian anu geus kalakonan ku Nyilangkir. Tangtuna hayang nyaho kana kajadian anu kaalaman tur karandapan ku Marni. Tangtuna mantak aneh jeung tanda tanya lamun nempo sareat Marni kaayaan kitu dina ngaragrageun karep kana jungkrang bari jeung kaayaanana anu teu make papakean sakumaha mistina. Sanggeus ningali Marni sareretan Nyilangkir ngebrehkeun ka panasaran anu aya dina jero hatena. Bari pok nyarita. Kelahanan nyai. Tapi samemehna ambu teh hampura. Lain arek nginget-nginget ka mangsa-mangsa anu geus karandapan ku hidep. Ngan ieu teh jadi kapanasaran wungkul keur ambu. Pedah ti saprak ambu papanggih jeung hidep nya nepikeun ka ayeuna meureunna sok sanajan hidep ayeuna geus jag-jag waringkas deui tapi keukeuh dina hate ambu boga rasa kapanasaran hayang tumanya anu sabener-benerna kitu tanyai. Cek Nyilangkir harita teh bari rada mencrong ka Marni. Bade naros perkawis naon ambu? Cek Marni manehanana jiga anu gugup jeung reuwas. Jadi kieu nyai arek nyacapkeun kapanasaran ambu teh ku ngeunaan sabab musabab dina kajadian nyai kapanggih ku ambu di hiji tangkal kai di hiji jungkrang. Nya pastina mah meureunna aya masalah naon tak ambu teh jadi tanda tanya nepikeun ka ayeuna. Nya pastina mah meureun aya masalah anu sakirana perlu diguar ku nyai. Pok pek ebrehkeun ka ambu ulah rek disumput salindung tak kitu nyai. Tapi lain hartina ambu loba nanya jeung loba hayang nyaho. Ngan sugan jeung sugan we ambu bisa mantuan atawa muncek paribasana mah bisa ngaringankeun jeung bisa merebong bolongan naon anu dipake masalah ku hidep kitu tanyai. Cek Nyilangkir harita bari neuteup
Ditanya kitu ku Nyilangkir Marni katingali ngahulang atuh manehanan. Siga anu keur nyawang kajauhna. Jeung inget-inget naon anu geus kajadian tur karandapan ku diri manehanana. Tilila jol derak-dak we. Manehanana nyaritakeun kajadian sakumaha anu geus karandapan anu aya dina ingetan manehanana. Timimiti manehanana mulang tinu jadi dulur ditungtung lembur. Rebun-rebun kene harita teh. Tuluy di satengahing jalan ngadadak aya nu megat ku hiji jirim lalaki anu tetela make topeng anu mungguh pikasieun. Bajuna sarua hideung jeung buukna anu ngarumbay bujrig-jrig gondrong ngaluwihan ti tonggo. Anu satuluyna henteu bisa teu carita eta si lalaki gondrong anu make baju hideung teh ngan kerewak wenewak manehanana bari jeung samemehna mencet jalan urat dina sabelah beheungna. Nu ngajadikeun Marni leuleus jeung teu sadar, nu satuluyna dipanggul dina sabelah tak-takna eta lalaki gondrong. Teu kaliwat Marni ogenan manehanana nyaritakeun sabagian-sabagian ingetanana. Dina waktu manehanana keur sadar, yen satengah perjalanan kosi aya dua lalaki anu megat eta lalaki gondrong. Anu satuluyna antara lalaki anu ngiwat manehanana jeung dua urang anu megat dina perjalanan eta lalaki gondrong anu manggul manehanana tarung adu jajaten dina waktu eta. Ngan hanjakal eta dua lalaki teh tetela geuning eleh kakuatan anu akhirna duanana rubuh jeung teuing kumaha nasibna. Ngan tetela lamun nitenan kana bahasa anu diguar ku Marni eta dua lalaki nu dicaritakeun teh Lianti Marlan jeung Sukmara. Dua jawara ti Guha Jajar muridna Ki Daroji. Ngadenge caritaan Marni kitu. Katingali Nyilangkir rada ngahuleng bari jeung mikir sorangan manehanan. Jadi Nyai ogenan teu apalnya eta teh saha anu sabenerna anu harita ngiwat Nyai teh. Lares pisan kitu ambu. Abdi dugikeun ka ayeuna ogenan teu terang saha-sahana eta jirim anu tos ngiwat abdi. Tapi upami teu lepat mah abdi teh kungsi ngadangu. Dina waktu harita dua lalaki anu nuju begalan pati sareng eta jirim. Salah saurangna ti manehanana duaan nyebatkeun nami jurig karuhun kitu ambu. Nyilangkir pas ngadenge kitu manehanana beuki antep atuh. Ngadengekeun jeung nyaksian omongan ti Marni. Kelanan Nyai heula. Nahan teu salah eta teh. Ngeunaan ngaran anu bieu ku Nyai disebutkeun teh. Ke ambu mah ieu teh mani asa puyeng rarasaan mah. Anu disebutkeun teh jurig karuhun ambu. Tembal Marni harita teh negaskeun deui. Tah eta maksud ambu teh, tapi naha teu salah eta teh Nyai. Anu disebutkeun bieu teh. Marni katingali rada heran harita ngadenge pananyana Nyilangkir samodel kitu. Bari pok deui gancang ngajawab manehanana. Teu ambu, eta pisan. Hiji ngaran anu harita disebatkeun ku salah sahiji jawara anu adu jajaten jeung eta jirim. Dupi ambu terang kitu kana mijuri karuhun. Nyilangkir ditanya kitu. Manehna teh jiga nu ngalamun atuh bari jeung ngahulang. Rada ngejat. Pas ditanya kitu ku Marni teh anu saterusna manehna nuluykeun ngajawab pananya Marni. Henteu Nyai. Ambu ogenan teu apal saha anu disebut juri karuhun teh. Tembal Nyilangkir harita anu satuluy nama Marni teu ngieun panjang carita antuk nama terus nyaritakeun kejadian saterusna anu lumangsung. Kabeh dibajar beaskeun eueuh anu kaliwat saeutik ogena.
urang tunda heula kayaan Marni anu aya di panumukan Nyi Langkir. Kocapkeun, harita jauh di tempat eta di hiji lembur anu katelahna Cimalati, anu mangrupakeun salah sahiji lembur anu kawilang kawentar lamun dibandingkeun jeung lembur sejena. Kusabab anu jadi salah sahiji kaluwihan eta lembur mangrupakeun desa anu subur makmur loh jinawi. Hampir kabeh masyarakat eta lembur mangrupakeun kaum patani. Tapi sok sanajan kitu tangtuna teu ngajadikeun maranehanana leutik hate. Komo lamun ngaleungitkeun sumanget dina ngalakonan kahirupanana. Mungguh ti eta maranehanana malah katingali soson-soson dina ngalakukeun kagiatan tatanena tur tangtuna meunang hasil anu mucekil. Tapi dina kayaan kitu cindekna mah geus 3 bulan ka tukang, lembur Cimalati teh geuning katingali ti iseun. Rahayatna anu biasa mindeng digawe ngagarap sawah jeung ngebon, harita mah katingali leuwih cicing di pilemburan. Tur jarang kaluar ti imah. Lamun sakirana henteu dina kayaan aya urusan anu bener-bener penting. Alasan utama nama anu ngajadikeun masyarakat kampung Cimalati teh ti mimiti 3 minggu ka tukang jarang kaluar ti imah, tangtuna lain ngan saukur pangedulan. Anu leuwih jelasna, yen di eta kampung teh keur ngarandapan bancang pakewu. Ku ayana sababaraha kajadian anu tumiba ka warga masyarakat di dinya, oge kaasup lembur tempat matuh maranehanana sorangan. Tegesna mah mangrupa hiji gangguan ti salah sahiji karamat anu dipingpin ku pimpinan rampong anu ngaran Gagak Ngampar. Sakitu heula rupina ngalangkungan bagian kalima dina jejer carios Juri Karuhun karangan Kang Yuda Karana, garapan Simkuring Mang Acil Gentra Suara. Tepang deui dina bagian engke anu kagenep. Sasarengan masih di channel Kamumet Urang Sadayana Megas Pasunda. Namung sateu asana supados urang tiasa tepang deui dina bagian anu kagenep diantos kanggo subscribe-na, like, komen, oge share nya. Hatur nuhun kasadayana permios.